ari agama teh ageman. Saur Abah tepan disebut nate tungtunan. Ari tungtunan tepan iteuk, ari iteuk teh tetekon. Ari tetekon di nu ngawayang teh menang lalakona di ropea, menang wayangna aya nu utah, menang wayangna anu udud, anu teu menang leungit mah naon? Nungtun kanu jalan la ilaha illallah. Eta nu teu menang leungit. Ku kituna kulantaran giri teh leuw gunung urang Sunda teh mal sapahna di gunung. Ari gunung tepan mancrit kaluhur nauhid disebutna alam kahiyangan, lemurna parahiyangan, tempat ngumpulna jalma-jalma nu ngahiang. Ari jalma-jalma nu ngahiang teh jalma kumpulna jalma-jalma geus teu butuh kadunyaan. Mantake nu cicing di gunung ulah jalma nu butuh dunya. Lamun nu cicing di gunung jalma butuh dunya, gunungna ditalugaran, dikomersialisasikeun ruksak kahiyanganana, banjir di mamana. Teu meunang dikomersilkeun alam kahiyangan.